Peting kurang boga jumpa jampe besi aya setan setan pasta'id billah kudu nama pasta'id billah tapi urang percaya ka babacaan anu ku urang dimiliki padahal babacaan nama eta keneh ngan pasrahna nu henteu moal mempan ge moal mempan urang keur leumpang atawa keur salat wirid di masjid misalnya jam 1:30 kertek mulai tah tek rada aya muringkak kurang pasrah kurang malah nyiapkeun aya sia ku aing bacaan kurang jadi percaya ka bacaan henteu salah ngan kurang pasrah bener bae seng rada bau kok rada lain deui sekarang ambe asana babauan kiamat sih ieu mah jamenyan kuburan asana hadir ka jeung kumaha siap aing maca ayat kursi ka jeung kumaha ayat kursi kalam Allah bagus ngan asa durang ayat kursi baik baca sia bagus aing geus diwirid ayat kursi bener aya haseup je bener tadi mah si bener awas ngadu sia jeung aing tuh kan mulai sombong kan bener ngegelebeg talina kadeuleu tali ieu na aya pocongnya ieu nu muka ngan beungeutna dong hehe bacakeun ku urang percaya ka babacaan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allah la ilaha tapi urang teu ka Allah ka babacaan Allahu la ilaha illa huwa la taqulu sinatun nyana ngaharep blek jiji lain indit ka dieu Allah la ilaha illa huwa la taqulu sinatun wa la taqulu nanggak deui ka nya goblok ye tah kurang percaya diri percaya da ka babacaan salah Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitan idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wallahu a'lamu bimuradi ing satuhune wong akeh kang pada tararaku alladzina kabeh idza massahum tatkala ngenani hum ing alladzina asabahum tegese ngenani ing alladzina ifun kawaswasa fi qiraatin mataifun lan iku tetep ing dalam qiraat sewiji ayat utawi taifun macana syai'un alam bihim tegese sewiji-wiji kang tumrap ya syabihim kalawan alladzina minasyaitani saking syaitan tadzakkaru maka narima eling ya ladina kabi'iqab Allah ing siksa Allah wa thawaba tegese ganjaran Allah lan ganjaran Allah fa idzahum maka arikara iki tadzakkaruhum utawiya alladzina mubsirun iku kang ningali kalawan mata ing hak al-haqqa ing haq min ghairi saking haq
fayarji'una maka babalik ya alladzina kabeh haq wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wallahu a'lamu bimuradi wa ikhwanuhum lan ubtai pirang-pirang dulur syaitan ikhwanu syayati tegese pirang-pirang dulur pirang-pirang syaitan minal kufari tadi saking pirang-pirang kafir yamudunahu miku pada nulung ya syayatinhum ing ikhwan asyayatinu tegese pirang-pirang setan fil ghayb dalam lacut sumahum kari-kari utawi ya ikhwanuhum la yuqsiruna iku orang dekakeun ya ikhwan kabeh yakufuna anu tegese orang nyegah ya ikhwan kabeh anu saking ghaib tabassuri kalawan tabassur kalawan mikir-mikir kalawan hati-hati kama tabassaral muttaqun kaya oleh mikir kalawan mata hati sapa wong kang takwa kabeh wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun wallahu a'lamu bimurad wa idza lam tatihim lan tatkala oranana takahum ing alim Makkah alam Makkah tegese ing alim Makkah apa bi ayatin galawan ayat mimma qatara saking barang kang gawe-gawe ya ahli Makkah qalu maka ngucap ya ahli Makkah kabeh laula ilapad laula munoran ayat tegagana itabaita amili sirah ing ayat syata tegese nyukulkeun sirah Muhammad ing ayat min kibalin nafsik saking ara-ara awak sirah gul ngucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Makkah innama attabi'u ing pastine anut ingsun mayuha ing barang kang den wayuakeun ya ma ilayya maring ingsun rabbi saking pangeran ingsun walaisali an atiya an orana naiku tete kadang sun apa enten negani ingsun min indi nafsi saking sanding awak ingsun bisyain kalawan suwiji-wiji hadza kawikila Al-Quran tegese Quran basair ku pirang-pirang basirah hujjah tegese pirang-pirang hujjah min rabbikum saking pangeran sira kabeh hudan lan pituduh rahmatun lan rahmat liqaum yu'minun kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh cek tadi wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'id billah lamun datang panggoda setan maka minta pitulunglah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sebenarnya lengah, lolobana lengah. Aya naon-naon teh ku urang dipikirna ku urang. Pemikiran urang kan handap. Pemikiran urang kan pamere Allah. Paling geus 1 senti 2 senti pemikiran. Kanyaho urang genang Allah. Urang sok tilok ngabalikeun ka Allah.
koho orang sebab berasa gagah aya di urang, rasa pinter aya di urang, ngabanggakeun gagah jeung pinter padahal gagah jeung pinter pamere Allah. Kaallahkeun girage. Kitu kene aya gangguan-gangguan setan nu ngagoda ka urang. Urang kadang-kadang merangan teh asanan urang, pasrahkeun ka Allah. Girage, urang teh lengah percaya diri asan urang, eta lah gangguan. Leletikanana urang lamun ti penting urang boga jumpa jampe besi aya setan. Aya setan pasta'id billah. Kudu nama pasta'id billah. Tapi urang percaya ka babacaan anu ku urang dimiliki. Padahal babacaan nama eta kene ngan pasrahna nu henteu. Moal mempan ge. Moal mempan. Urang keur leumpang atawa keur salat wirid di masjid misalnya jam 1:30 kertek mulai tah tak rada aya muringkak kurang pasrah urang malah nyiapkeun aya sia ku aing bacaan urang jadi percaya ka bacaan henteu salah ngan kurang pasrah bener bae seng rada bau kok rada lain deui ceuk ambe asana babauan kieu amat sih ieu mah jamenyan kuburan asana hadir ka jeung kumaha siap aing maca ayat kursi ka jeung kumaha ayat kursi kalam Allah bagus ngan asa urang ayat kursi baik baca sia lalu ku aing geus diwirid ayat kursi bener aya haseup je bener tadi mah si bener awas ngadu sia jeung aing tuh kan mulai sombong kan bener ngegelebeg talina kadeuleu tali ieu na aya bocong nya ieu nu muka ngan beungeutna dong hehe bacakeun ku urang percaya ka babacaan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha tapi urang teu ka Allah ka babacaan Allahu la ilaha illa huwa la taqul sinatun nyana ngaharep blek jihi lain indit ka dieu Allahu la ilaha illa huwa la taqul sinatun wa la taqul nanggak deui ka nya goblok ye kurang percaya diri percaya da ka babacaan salah ku ari nu hebat set pocong plek geus tenang plek ya sia makhluk Allah aing makhluk Allah sarua ciptaan Allah sia makhluk halus nu diciptakeun ku Allah aing makhluk manusia nu diciptakeun ku Allah sesama makhluk Allah tidak boleh saling ganggu nyana ge ngomong asa di beskotan ye orang kudu bisa gitu ye orang mah inget bis kota inget ka iya kadang gara-gara ka konektor teh kos gitu konektor mah pan nan gara-garana Batak melulu komok konektor eta mah gamadi mah Batak prioritas Batak bayar budak sekolah mah pan budak sekolah mahasiswa mayarna teh kapan letik geuna mah letik mayarna cenah mah mayar cepet baheula mah cepet padi keur kula mau jadi mahasiswa mah cepet kene 100 mere sak kok bayarnya cepet saya mahasiswa oh
maka beneran hitut di jelemana mahasiswana tuh bau bercipe kentut lagi eta bercipe kecil kentut lagi dan kecil nggak boleh kentut lah ini anak mahasiswa kentut pula kata kok gitu lamun kaganggu urang ku setan urang ngupayakeun urang sorangan capek fasta'id billah eta tulung ka Allah kana boga ya Allah ya Rabbi abdi teh kan hayang ka Gusti melalui ilmu Gusti tapi ieu can kapaham bae Gusti abdi teh ieu can kapaham bae ngaji ya Allah ya Rabb abdi na nu Gusti otak abdi na nu Gusti ilmu nageh atuh nu neuk ditempelkeun ka abdi tuku Gusti abdi mah bade nyangakeun ka Gusti sadaya-daya dengan penuh kelemahan sakikeun abdi mah gagah abdi nyuhunkeun ka Gusti ulah ngandelkeun otak mah dipaksakeun ku urang sak meunang we saminggu hehe seri sorangan hehe pan pecena budak mondok tapi pan sudah seri bae budak modal bener bae mancing di hareupeun imah sendal jepit beunang mah wah cak mana goblok si budak sendal jepit pajar lele sia mah edan ngandelkeun otak capek eta keur cerita ilmu kayak kebal-kebal dibere oh sia beneran bere ku Allah Allah kan nu meren ilmu Allah otak-otak Allah dititipkan ke orang, dititipkan ilmu. Kadek, tah, aing dititipkan ilmu kasih seakan-akan gitu, pakai kain. Tuh, etalah orang sok poho fasta'id billah. Mental gara ke Allah, jadu Allah iya. Ya Allah, orang sok poho. Geus aya ilmu di urang. Kemudian hayang ka Allah kan ka Allah teh kudu ulah aya duniaan hate teh. Kudu ulah aya makhlukan di jero hate ulah aya nafsuan ulah aya setanan lamun eta geus ningrai zat buleud ka Allah plak teu bisa-bisa usahakeun ku urang ngaler ngidul ngetan ngulon usahakeun supaya ulah resep kana dunia makin resep ieu dunia teh nini bengking lehoan silohan ngacai kulan saya dipake ka resep makin resep bae kurang berusaha maka diri kurang capek fasta'id billah kallah Gusti teh nitah datang ka Gusti ka hamba-hambana di antara hambana teh abdi hiji kanikmatan di mana hamba datang ka Gusti tapi gangguanana teh cinta dunia jeung makhluk Gusti abdi teh manusia nu cicing di dunia tentu bae ngabutuhkeun kana dunia atuh cinta kana dunia wajar tapi moal usul-usul ka Gusti tah ayeuna mah abdi mah nyuhunkeun pitulung ka Gusti ulah dibere cinta dunia abdi lepaskeun jero hate abdi cinta kana dunia ka Gusti bae ulah aya karungan di jero hate ulah aya jabatan di jero hate ulah aya sawahan di jero hate ulah aya keagungan hiji be Gusti abdi nyuhunkeun geura-ge ka Gusti janu Gusti ieu sakali dua kali tilu kali bangun nyaan urang ngageser ge teu pati cinta kana dunia terus setik ka Allah keur kuday ka harti bae masuk pasrahkeun galukun renungkeun ya kunaon ieu cinta bae kana dunia penta ka Allah satungtung cinta dunia moal datang ka Allah moal ka jeung kukubat cinta dunia mah halang lamun jadi pemimpin bupati camat gubernur cinta dunia moal ngurusan rakyat jadi kiai cinta dunia partai Kristen gak diterima baik
kumaha pokoknya cinta dunia mangges asal kokocoran ngocor ti mana bae datang Masya Allah oke lepas ke moal kebal dikumpul-kumpul ku urang cinta dunia ti dieu mangpang mengpung urang ngajabat cecet sugih lah urang ketika sugih paeh kasugihan cilaka urang jadi kiai keur memejehna jadi kiai ti dieu komo haji urang ngajabat mah kieu gitu hayo sugih boga mobil boga dana sebagainya paeh kesugihan bakal nyiksa bakal ditanya ti mana ngocorna rugi amat kemewahan sejenak diudag-udag ku urang melalui pengudagan anu salah di akhirat kalaka jadi siksa dinikmati ku urang hanya sabaraha tahu di dunia tapi teu muka bae tah teu muka mata hatena fasta'id billah sok minta tolong ka Allah renungkeun waduh awak sia kokomoan teuing atuh nya ge putus ya kana dunia batur mah geus ngapak hiber ka Allah ninggalkeun dunia sia mah gupak di dunia teh aduh deres masih kena jalan bener mah deres ieu geus jalan teu bener korupsi lah teu kaharti atuh lamun kiai dibere ilmu Al-Qur'an haju laku lampahna kaluar ti Al-Qur'an nu endek diperjuangkeun teh agama melalui ilmu titipan ti Gusti Allah masa partai Kristen diterima kan araraneh urang araraneh wih cenah ieu mah siasat neraka jahanam sia itu Masya Allah itu teh kumaha beresna tuh di dunia acak-acakan ya di dunia misalnya acak-acakan ieu ka ditu anggeus mah paeh tapi di akhirat mun urang narima kana kos kara ditu acak-acakan teh kabeh dibeulem di dunia mah acak-acakan ieu ulah ieu terus ribut paeh selesai paeh tapi di akhirat Masya Allah dibeulem Allah karim tah lamun datang hiji gangguan setan fasta'id billah innahu sami'un alim maha ngarungu Allah maha uning Allah kumaha lamun jelema anu takwa ka Gusti Allah anu selalu ngajaga kana parentah-parentah Allah jeung larangan-na parentah teh dilaksanakeun larangan dijauhan ketika datang gangguan-gangguan ti setan teh kumaha barometer diri urang masing-masing ieu ayat innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru wallahu a'lamu bimarasanya nyana jelema-jelema nu tararaku ka Gusti Allah ngajaga maksiat-maksiat bung ancub dina permaksiat ditahan dijaga bisi kena idza massahum ta'ifun di mana ngeunaan ka para muttaqin yakni alladzina taqaw tadi ta'ifun turun kawaswasan kena kawaswasan dina hiji qiraat taifun tasyai'un alamabi sesuatu anu turun tumrap ka jero hate huyal hayal ngajadikeun kana kawaswasan gangguan setan teteh minas syaiton kawaswasan di jero hati jalema muttaqin ngarenung ke ieu aing kumaha nya hirup di jero
maju aing mah hayang salamet kayak kumaha jai kok ku aing karasana ieu belokna ka kiri bae rarasaan teh teu bisa diajak ka katuhu deukna mengkol datang taifun minasyaiton bisikan-bisikan ti setan taifun minasyaiton cak setan kejang anak kayak incu bajina jutaan ye kiai cak setan sial teh setan goblok setan ka kiai teh kiai kan merenung kiai nya kumaha sapoe datang des sial setan bisa aja setan goblok setan ayo kiai ngahiji geura jeung pamarentah ayo ulah waka nyaritakeun soal dakwah nu penting mah dunia mumpung kapake taifun minasyaiton datang bisikan kayak di akhirat tuh ulah jadi takon akhirat mobil oke ganti tuh mobil tahun lama mah tahun baru minta geger ke bupati dibere asal ngadukung bupati dibere ulah di kekerak mobil kos gitu atuh majelis dipanggieunkeun kayak sayang imah dipanggil babar penting ngedukung dah kuari kan dek pilgub ya sok geura ka mana nu gede duitna bae ka mana nu gede duitna bae hayu bae mu namu ieu mah di dunia mah pokona hayu bae sial teh setan goblok bisa ada setan lamun kiaina anu henteu muttaqin henteu takwa ka Allah hana semata-mata dunia kabombroy nyana ya oke deh asuplah ke Pirindo kiai kabawa terlena ku senyum dan tertawanya syaitonir rajim geus asal aya kiai masuk ke Pirindo eta kiai setan beres masa kitu geus hese-hese wah jogja teh sok sambarangan we aing mah deuk sambarangan bae kitu bae ulah hese-hese aing mah deuk sambarangan bae kitu ulah hese-hese sing tegep urang geus ge can pugu ka sorga sia ka aing sok nyangka kitu je atuh sorga mah lain nu kiai nu Allah aing mah boga kepercayaan percaya ka Allah anti Kristen titik ai kiai deh juri kalau gitu. Eta lah taifum minasyaiton. Masya Allah. Tapi lamun kiaina anu bener-bener takwa ka Gusti Allah, di mana datang bisikan-bisikan setan yai, cek setan teh mangpang meungpeung atuh di dunia maja urang teh nu kadeuleu teh dunia can kadeuleu atuh akhirat mah maning urang ngalobakeun numpuk-numpuk dunia ieu diajak taifun kawaswasa anu nerap nyulusup hayalan ka jero hate setan langsung ngancik di jero hate ajakan yuk
mumpung murah keneh yuk, mumpung maneh jadi mui yuk, mumpung maneh di pamarentah kapake yuk. Tapi nyana tetep bae teu hayang aing mah daripada cilaka di akhirat ketika datang bisikan-bisikan setan ngawaswaskeun ka jelema-jelema nu takwa. Begitu datang bisikan setan tazakkar langsung inget nyana iqaballah wa thawaba, siksa Allah jeung ganjaran Allah. Aing mun kitu bakal disiksa apa? Bakal diganjar sih isieun tadzakkaru langsung eling mutakin mah besi ke di akhirat ada saing di dunia milu di akhirat disiksa duh kumaha besi putus ganjaran aing rempan amat duh ya Allah ya hampura Gusti tuh tadzakkaru eling langsung siksa jeung ganjar. Ketika mutakin ingat ka Allah, ingat kana ganjaran jeung siksaan anak, datang nyulusup setan ka jero langsung ingat kana siksaan jeung ganjaran. Fa idza hum mubsirun nyana ningali kalawan paningal mata al haqqa kana bener bin ghairi tina salian bener. Atunya na payarji'un lantarannya aduh silaka ieu mah payarji'una balik kana hak mung ninggal cenah diberena ieu mah 100 juta enten cenah diberena 500 juta enten diberena cenah 1 miliar henteu mutakinna naon atuh duit jang naon. Paling hebat meureun meuli kendaraan boga dina teu bogana jan nyewa bisa dina teu biasa nyewa anu mahal lapira di dunia moal kebal kepentingan anak aing sih ka mana paling ge sapira nyalateun ngariung ya geus aing mah nyewa angkot ge geus tah kiai bener tah nu geus kitu kiai bener tah nu geus kitu teu hayang aing mah ulah ning 1 miliar sadunya dibikeun ka aing kawe teu hayang sebab nabi aing ge tersebut dunia beres. Anggeus tambut takin teh kos kitu teh ngeunaheun tangan di lembur sia nu kos kitu aya jiwir bawa ka dieu hayang nyaho hese jasa puguh masyaallah ya Allah tah ngeunaheun ngadengeuna ge hayang ieu mah sapira dunia jang naon atuh ieu ge mah kadahar geus aing mah pokona rek ibadah beres leuwihna barak aing ngajakan ka makhluk jang aing we lanang bae salat-salat puasa-puasa geus beres aing mah ngaji jang aing adapun batur nu hayangeun aya butuh los teu butuh geus jang aing beres aing mah teu eueuh nu ngaji aing mah jeung pamajikan aing we ku aing dicepretan sa pamajikan aing kege dicepretan we nyan nangkarak kege lain ngaji tungtung muka calana yes neng lah neng bae murid akang malah geus beres. Nyana lagi nurut ya guys, murid nomor 1 di dunia, murid kesayangan. Teh anggeus ngaji jeung begitu mah. Tah ieu. Sanyana jelema nu takwa ka Gusti Allah. Di mana-mana kedatangan kawaswasan nu nyulusup ka jero hate sehingga berhayal untuk kemewahan dunia, berhayal untuk keagungan, setan merayu kemewahan dunia, keagungan, kemuliaan. Nyana selalu tadzakkaru eling kana siksa jeung ganjaran ke diperhitungkeun, dikalkulasikeun di jero hate teh cilaka aing ketika manehanana ngarasa cilaka neuleuh ku mata hate oh nu bener mah ieu horenganan teu narima kana rayuan-rayuan gombal setan kemewahan dunia taya je aing mah eueuh nu dipake ka sieun eueuh nu dipake ka agung hiji bae Allah di dunia moal tebal deui ge kemewahan dunia nu diraih melalui jalan teu bener ditinggalkeun ke rugi ka bina-bina hayang aing mah fa idza hum mubsirun neuleuh nyana kana hak
tina lain hak. Iyalah nu bener aing mah. Geus mengasingkan diri aing mah. Wayah dakwah sabisa-bisa aing. Wayah nyarita sabisa-bisa aing. Adapun aing kudu dibeli ayang-ayang acan. Adapun aing kudu ansub kana lembah anu tina yakni dunia jeung makhluk ayang aing mah. Hiji bae Allah bener-bener basiroh mata hate. Deuleu. Yarji'un balik kana hak. Geus. Lamun geus ka situ ngaranna kuat eta bangkaning kapan bakal datang ka jelema nu takwa maka Allah. Ka hiji kiai aya ilmuwan manehanana kemudian nyana ngalaksanakeun ilmuna dakwahlah dibere ku Allah coba-cobaan nik datang rayuan-rayuan lurah, rayuan camat, rayuan bupati, rayuan kandidat. Hayu coba anu kumaha lain ulah ancrup ka partai, lain ulah ancrup ka pamarentah kudu bisa henteu karena Allah. Gara-gara nu karena Allah pas kieu ku ari. Ulah ditinggalkeun partai asal karena Allahan coba hayang nyaho. Ketika orang teu bisa hindar, salametkeun diri orang dipanggang sia di akhirat. Kudu nyieun urang wadah. Partai masalah, tapi jang negakeun. Partai mana kuat? Berarti kabeuli kabeh. Kuari geus dihimpun dibareuli kabeh partai teh, jang kebatilan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Mana kuari? Nu ngaran partai Islam Fetilu geus kos kitu. Nu ngaran partai Islam PKB ya begono lah. Ayo coba. PKS aya hoakna doang gitu sarua bae. Muhammadiyah partaina ieu mah partaina geus kos kitu atuh sarua bae. Dibeli kabeh. Untuk menegakkan kebatilan. Kumaha tuh? Kahareupna bakal kumaha? Wallahu alam. Sakadar carita jeung wacana seperti eta. Untung masih kena aya kontrol. Anu masih kena ngageuing-geuing supaya ulah terlena. Masih. Hayu bae. Henteu rek ribut. Dek negakeun Pancasila di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika pada ngaraku. Tapi langkah-langkah Bhinneka Tunggal Ika jeung Pancasila na mana atuh? Ulangan sakodor ngawowo doang. Ayo tegak, ayo. Kumaha ieu carana. Nah, ketika mutakin dihayal, setan datang taifum minasyaiton. Rayuan. Yeuh, maneh diuk bae di dinya. Teu hayang aing mah. Allah hiji balik kana hak. Dirayu ieu jabatan. Keheulan. Sakadar nyandang jabatan sabaraha lasi di alam dunia tapi aing di akhirat tadi kulub keheul aing. Tah karat mutakin fa idzahum mubsirun. Tangan kuari ku urang penggede di luhur anu mubsirun ngebasirohna bener-bener muka mata hatena mana. Nu di partai, nu di organisasi mana? Mun aya ikuti. Mun eueuh ulah. Anu bentah mata hatena tuturkeun nu teu bentah, ulah tinggal kitu bae. Tinggal kitu bae ujung-ujung nama engke ge pararae. Perang, teu perang bae. Perang bae, teu perang bae. Hiji. Nomor kedua ketika geus teu berdaya Israel dibeuleum bae ku Gusti Allah. Beak kabeh sanagara Israel. Nek nyalahkeun ka saha? Beres kabeh. Baheula zaman Kangjeng Nabi Lut ku geus teu berdayana. Lut keluar, balikeun ku Gusti Allah. Beres. Ujung-ujung dari kitu Gusti Allah. Digempakeun, gempa anggeus. Urang sieun nahanan godob Allah. Selama urang mampu nahanan godob Allah, atuh tahanan ku urang. Ieu teh memancing godob Allah. Sok urang tahan. Buka mata hati urang. Ilmu dititipkeun ku Allah di profesor. Ilmu dititipkeun ku Allah di doktor. Ilmu dititipkeun ku Allah di jenderal. Ilmu dititipkeun ku Gusti Allah di kapten, di mayor. Dibayar jenderal di naon deui nu aing teu nyaho. Ayo dititipkeun. Hayu pake, jangan lempeng-lempeng bangsa negara.
lamun bener muttaqin, boh polisi, boh abri, boh kiai, boh budayawan, boh konglomerat, bakal nanyana tazakkaru, eling ka Allah. Sieun aing mah mung milu di lembah anu batil, aing mah neuk dina hak bae. Fa izahum mubsirun, eta lah anu beunta mata hate. Allah karim. Sabalikna lamun jelema henteu sieun ka Allah, berat ku jabatan, berat ku dunia, belah dieuna mah atuh jelema anu teu ngalingseuh kana aturan-aturan Gusti Allah, belah ditu nama jelema anu kafir, anu musyrik ka Gusti Allah, eta lah di luar muttaqun. Kumaha eta? Ieu cek Gusti Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wallahu a'lam bimuradi. Wa ikhwanuhum ari sapirang-pirang dulur setan, ikhwanu syayatin tegas sapirang-pirang dulur para setan-setan minal kufar. Ditu nama nu kalalapir belah dieuna anu kabong beriku kamewahan dunia, yamudunahum eta setan ngabantuan kamaranehana fil ghayyi dina kalacutanana. Allah dibantuan ku setan. Lamun urang ngaji nahu ikhwanu jadi mubtada, yamuddu jadi khobar. Mubtada jeung khobar kudu sapagodos, sebab khobar adalah hukum, disebut musnad jeung musnad ilaih, kudu aya nisbat subutul mahmul lil maud. Geus yang mudu teh khobar, atuh khobar tina ikhwan, atuh rujukna kudu balik kana ikhwan. Ai di dieu lain seluruh ahli tafsir balikna kana syaiton, hum kana ikhwan, geus yujarin ala ghairi man huwalah. Jadi berarti henteu samistina, nu samistina mah ya mudunahum eta ngabantuan ikhwan kana setan. Berarti manusia ngabantuan setan. Ari aslina mah lain kitu pan setan ngabantuan manusia. Geus lamun dipaksakeun ya muduna ngarujukeunna kana ikhwan moal kaharti. Berarti kafir-kafir ngabantuan setan. Lain kitu. Setan ngabantuan kafir. Bah atuh kurang dibalikeun bae tuh ya muduna teh khobarna ieu teh balik domirna kana setan. Geus atuhum kana ikhwan, atupan berarti keluar tina aturan. Apan mubtada mah eta adalah musnad, hukuman musnad ilaih. Geus ada subutul mahmul lil maudhu. Kok ieu mah henteu kitu sih? Kos kitu ge kolon. Kolon nu teu ngaji bae nu ngaji bae. Kos kitu ye kieu teh mah encer kos kitu. Encer teh mah kitu ngaranna jarin ala ma huwalah. Ala ghairi mahwalahu. Geus nu kos kitu ceuk dina alfiyah wajib kudu diibroz bizanu mutlaqon haitsutala. Pode ieu geda. Tah kos kitu. Gulak-gilak di dinya bae puyang. Ngaji hayang nyawa puyangna di dinya ge. Ya kudu mantep kumaha tuh. Oh, nu ngaji mah bener mantep cenah. Nu teu ngaji atuh dijajal-jajal ge teu ngaji hese. Atuh hese bae dikuta dikitu dikitu gitu. Mantap ngararaji atuh setan. Atuh setan teu ngaraji aja setan. Ngartikeun gurana atuh. Sadaek-daek da bae. Aya jalurna. Oh ieu cak nahu. Engke karak naik lamun jarin ala ghairi mahwalah aya nu wajib diibroz aya nu henteu tergantung kumaha lafzu jeung henteuna. Seliru apa henteu, ketika keliru wajib. Cek jumhur mah nu penting maknana bisa dilempengkeun.
pabelit aja ditakan kos gitu baik ya antara jumhur nuhat jeung gairihi nyana bagian anak urang mah bagian ngahuapkeunana nang nyana engke dibilagahan tak kumaha nu kos kitu ngaranna ceuk ahli bilagah eta lah ngaji masya Allah ieu antara mubtada jeung khobar bae ge kok beda rujuk tah ngarujukeun ge lamun dipaksakeun kana ikhwan wal karti ari jelema-jelema dulur setan mah eta yang mudahu ngabantuan setan je atuh lain ngabantuan setan aya ge setan ngabantuan jelema ja setan atuh nu boga pokalna mah lantaran engke kapan di akhirat teh bakal digero-gerokeun ku setan masing-masing. Bupati sini temani aku ke jahanam. Gubernur kan dia cak gubernur teh emang ke mana ke jahanam itu presiden geus ti heula nya nama ngagujubar itu setan teh nangkep engke urang inggih salamun kos kitu ditangkep ku setan jangan kemana-mana engkau kan dulu aku khoyal, aku hayal, aku bujuk. Engkau kan nurut. Akulah yang membujuk engkau. Engkau lihat wajahku serem kan? Inilah yang tempo dulu membujuk engkau supaya engkau cinta dunia, supaya engkau cinta jabatan, apapun yang terjadi, sehingga engkau beli mobil, beli rumah, kawin lagi dengan orang Kerawang kan? Itu aku yang menggoda, aku berhasil. Nggak usah kemana-mana, mari kita sama-sama ke neraka jahanam, kita nikmati. Coba, lain lalagaan teh cakang Nabi gitu, nanti ku batu. Mantak urang ieu nu ngararaji kieu bisa rada dutdet teh keluar berarti majus eueuh deui. Hayu mantak ge neuk ngaji nu bener niatna, nu bener maksudna narimana ulah haju aya suuzon abe urang bener ieu karep moal kebal ditanu tadi di Patehan mengaji ujab terus nu sejen deui unggal minggu aya di Patehan atuh engke mah almarhum Haji Sufendi aya bantu sareng maka oh iya aya nu ngaminan deui wah budak teh buron teh nu ngaminan maksudnya tuh ulah ngaminan ke asana bareng jeung ngaminan ieu urang bakal ieu mantak urang tanpa pamrih ge hujan ge ngaji bae hayang salamet kajian kuku make endek ngaji bae hayang salamet masyaallah diperhitungkeun keke aing aya di mana di Bogor datang moal poe minggu ieu tah diperhitungkeun ku urang datang ngaji eta kan Allah Maha Uning ambo sia keur nyaba ge keur di Bogor bisa sia inget ka ngaji ku ingetna bae ge geus ka sorga eta ya Allah amin ku ingetna doang ge ku inget hajunya ka HS-an teu ngaji daripada anu di lembur soragan deket ka mamana teu inget ngaji tah nu di lembur mamana aing sok ngaji haju ka heesan ganjaran ngajina terus bae di akhirat ya kaget tak minggu pertama maulid aya nya Pak boleh gat kula mah teu ngaji hari teh ja nu sakainget Pak kula mah hajatan di Bogor haju deuk ngaji haju ka heesan tah sia endeukna tah endeuk ieu ka asup ngaji Masya Allah nyaho kitu mah kula endek bae atalah Allah teh mere ka urang seperti kitu ganjaran lamun urang endek maksiat mah encan brak mah maksiat can dicatet urang endek maksiat teu ngai lah tangdir tatangga aing cabut wae aduh hujan-hujan ge aduh aya bejana hipu dangdeuna mah encan ngaling mah can dicatet encan maling mah can dicatet encan haja teh jadi atuh eueuh catetanana api lamun urang rek ngalaksanakeun ibadah ngaji salat dan encan der
geus dicatet deui kumaha tuh coba. Geus mantap ge catet. Di jero hate Gusti salila hirup abdi adek ngaji bae. Beres, catet malaikat. Awas Gusti. Aduh, ai prak henteu deui. Cak malaikat bohong sia. Aduh. Ngalojokkeun aing sia. Nah, ieu bakeur carita wa ikhwanuhum yamudunam ala kadar doang. Namun dipraktekeun, sampai ini meraktekeun lain kula. Tah, carana kieu panjang teuing mah ala kadar alpiyahna trek saeuti. Yeun teu mun teu dialatan atuh moal kaharti. Iki simpulkeun aya 4 simpul tidinya bae ge. Lain nang urang, nang para mazahib. Guys, tambah panjang tuh mau dibahas-bahas guys. Terutama ngaji nak kudu ngaji alfiah jeung santri. Guys wa ikhwanuhum mari dulur-dulur setan dosa pagodos jeung setan. Belah dieuna mah jelema anu nutur-nutur kahayang nafsuna, anu ancub dina kamaksiatan kadorakan belah ditu mah atuh meureun kufar. Eta yamudunahum dibantuan ku setan ngabantuan ka eta jelema fil ghoi dina kalacutanana dibantuan ku setan aya nu hajat urang hajatan yu antara ngundang kiai jeung orkes dangdut. Akhirnya kiai bae, cek ustad didinya teh lumayan lah urang dakwah maka batur teu bisa atuh ngundang-undang kiai geus urang anu jadi gantar wasilah. Geus atuh ngundang kiai bae. Oh nya heuh, aya deui rombongan ti jawara-jawara ngalungnya nama jelema atuh gaul ieu. Pak, azana lamun nanggap kiai malah sakikituna bae maning dangdut mumpung Raden Oma Irama masih kene hirup murang bil barokah. Eta bae geus kajar gugu mage duit aya di bapak, gaul aya di bapak, atau anak buah aya di bapak. Tatek antara kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut. Ayo setan kapannyana mangahayukeun kana goy. Kiai deui tuh manganu kamari hajat nanggap kiai ngundang kiai Ki Fudoli. Yes. Sakitu bae. Belah ditu tuh Pak anu ngundang Ki Soleh. Ya. Ini sekolot dan Ki Soleh. Itu nanggap Ki Nurjaya. Ya sapira Ki Nurjaya tuh. Mencet kebonya neulih. Da apa teu. Belah ditu kamari tuh. Mama Acah aja pengen ya. Nu hadir tuan rumahna ge aju hees. Komo nu ngadengekeun tuan rumahna hees balikna ge teu kanyahoan. Geus cak setan maning dangdut lah atuh urusan dosa mah teu ge tobat. Dia moal aju paeh bae. Dikeun sehat Pak. Mulai set. Cak setan. Sulingna doang mantap sulingna ta setan datang melodina duh Masya Allah setan ke Masya Allah sial ta setan nah setan kan datang ikir cerita hajatan beleleutikanana mulai geus nyimpul-nyimpulnya balang-lang kieu bae tuh ayeuna mah malam Rasul nama kiai bari Rasulan ala kadar itu kayak malam hak nama hari anak teh dangdut jadikan guys jadi eleh guys kiai teh bisikan hati eta keur carita hajat keur carita urusan politik mah kok nu tadi teh ya setan ayo mang emang geus acak-acakan ieu dunia tuh urang bener sosoranganan emang nanaonna urang di DPR bener sorangan izin sorangan engke pajar abuya urang di DPR pajar berita saeup geus palingan teu beres kabehan hayu geus nah usok ulah asa-asa
Masa cak setan teh emang ieu mah anu bener mah tilok hadayakeun jadi DPR. Ieu emang eta mah wadah nu teu bener, geus sakalian teu bener geus. Jelema nu bener mana aya nu hayang jadi DPR mah aya. Sebab naon geus teu didarengekeun, geus baru mumpung di dinya, geus acak-acakan mah kabehan ieu geus. Ke di neraka ge leureun sorangan ieu atuh rame, di neraka ge biasa. Setan gabung. Mulai geus. Kulantaran hayang jadi DPR atunya nama mawa kiai ge henteu karena Allah supaya kiai ngadukungnya naja kiai mah loba anak buahna bira perlu kiai na dibere duit kita ngabagikeun ku tangkorak DPR hajunya ngababagi atuh kiai na daekeun kagoda ku dunia atuh DPR nama atuh emang geus heula nya nama kagoda aja nya nama mawa jurig. Atukan malaya kitu ken hayang jadi bupati henteu dievaluasi bener jeung henteu na kinerjanya salila sapriodenya na nu penting maing mah kuari mah aya anu ngadukung deui geus kiai-kiai di deketan ku nya mana nu ngadukung kurang ngadukung di jauhan atawa dibere supaya ngadukung hayo aya kadang-kadang kiai di deketan teh lain tita dakwah horenganan lain tita nganasehatan bupati tita ngadukung bupati nu keur aya di lembah kajahatan jeung kabatilan ieu tah kapan setan ayo bupati datangan kiai bere mere setan nu dari mana watek setan kabeh antara bupati jeung kiaina syaitonir rajim. Ayo. Eta mah geus satu luhur teuing mah kos kitu mah. Tamo ayeuna di lembah politik mah tidak ada teman yang abadi, tidak ada kawan yang ayo coba sih yang ngomong atuh. Aing mah toser doang. Nah. Eta geus luhur teuing politik mah geus acak-acakan di urang mah, acak-acakan. Geus luhur teuing. Ieu mah urang hayang asup PNS. Hayang asup PNS lantaran moal bisa lamun taya tanda tangan bupati mah, bupati teh nyieun proyek dina ngasup-ngasupkeun jelema jadi pagawe teh anu eselon 1, eselon 2, eselon 7, eselon 8. Eta kan beda-beda. Emang kiai eselon sabaraha aing mendeg sabaraha bae kumaha aing bae. Nah, aing dek nanya ka sia, eta teh lamun dek asup PNS sia eta nyogokna sabaraha duit. Nu bener ya nyawa aing. Oh, puluh juta. Masya Allah. Nyawa eta teh nyogok. Nyawa ar-rasul wal mursad tasyifin nar setan. Sogok demi kemaslahatan. Setan ngomong napahara demi kemaslahatan umat. Pahara. Geus lah urang ngedoraka sakali doang. Ayo bae satara emang 35 kan 40 ya geus sogok bae geus masalah lah. Kayak orang kadituna karek bebersih. Di mana bebersih? Nah, di mana? Lamun calon bupati kudu miliaran, gubernur gitu kene, mun kurang bisa. Nu bisa mah henteu. Deuk asup PNS nage atuh kudu sugak sogok eueuh nu teu nyogok. Komo hayang jadi sekda. Nyogok nage luar biasa. Eta mah luhur teuing lah luhur teuing. Luhur teuing deuk asup ka pabrik. Setan. Ayo. Yang jadi guru kudu nyogok, geus jadi guru yang jadi kepala kudu nyogok. Nah, iyalah Indonesiaku. Ibu Pertiwi ku seperti ieu. Ieu mah supaya nyaho bae mah. Lain kritik lain supaya nyaho bae urang kos kitu teh eta teh setan. Asal nyaho bae mengaji mah. Asal nyaho lamun kula teu mere nyaho-nyaho acan deuk iraha nyahona. Jasa geus nyaho ge ku sia jag kredit terus bae ieu. Aing mangan engke lepas di akhirat tuh sakitu doang. Apakah aing disogok ku sia teh tilok aing mah. Aing mun disogok ka sia teu hayang leutik mah.
di akhirat mang di kabarana lain sok ngaji mana tuh di borgol nggak beresan adalah kreditan gitu cekula ge mah heula tengah jeding si mamang mah tengah jeding sia iya rombongan mana ya ini mah rombongan guru pan keur sok ngaji kula ge nyanyao pan di borgol nyogok nah sia aing geus mau coprak bae kadenge ku ceuli sia nah iya rombongan mana ya rombongan pedagang pan atuh pedagang lain sok ngaji pan keur sagara dagang karung dagang limah pan atuh kan neraka ieu kunaon oplos tuh yes beres aing mah geus dadah kudedeh ka bupati ka gubernur ka pamarentah kudedeh ka PNS kudedeh ka guru lantaran Quran ngajelaskeun ajakan ku maneh ka sorga carana bersihan dirina bejaan hayu bejaan sakadar ngabejaan sakadar ngabejaan neuk ditarima deukeun teh mah kumaha hijab nu aya di hatena acenah hijabna gede nyalahkeun ka aing salahkeun aing ku sia bejakeun aing sia ka Allah cukup awak ka kiai-kiai ge atuh dedeh jeung nyaah emang kumaha gitu Qur'an aya di otakna aya dina dadana titipan Allah hadis aya di otakna aya di dadana atuh eta teh titipan Allah hayu beligu anni walau ayatan walau murron hayu sampaikeun kunaon nya anakku kucuprakan apa bendu henteu apa hasud teu sama sakali ieu mah salila hirup yuk urang bareng cek Imam Ghazali itung-itung ieu hiji meja urang angkat ku kabehan geura sebab ku sorangan teu bisa agama lieur teu beda jeung meja mun diangkat babarengan hampang tapi lamun diangkat ku sawareh-sawareh berat hayu urang geus kabeten-beten pan si beuteung ngangkat bensin jore aing mah kunane kamari tas aya ti itu tuh di kandidat itu berat beuteung asa deuk bitu bae beuteung teu kabawaan nah iyalah orenganan anu di politik atau setan ahli politik datang nu di ekonomi setan ahli ekonomi datang anu di kiai abuya setan datang nu geus dibuya-buya di setan ge datang anu tani setan anu aya di pertanian datang nu di guru setan guru-guru datang membisiki geus puguh ka para kufar-kufar musyrikin mah Yahudi Nasrani jeung sajabana eta mah geus setan-setan anu pohara gorenganan wa ikhwanuhum jelema-jelema balad-balad setan nu mantak teger ge yamudunahum setan ngabantuan kamaranehana fil ghayyi dina kalacutan dina kabatilan dina kasasaran dina kamaksiatan dina kadujanaan nu teu bener teu beres orang dibantuan ku setan masyaallah karim mentakula kaget lamun ngabangun mushola 24/4 barang ditanya geus 10 tahun can anggeus 4/4 mushola 10 tahun can anggeus 4/4 nyeun imamat 3 tingkat bisa meuli mobil maka beli masjid sapira 12/12 teu anggeus 10 tahun kunaon ieu lantarannya nanahanan setan tapi lamun babarengan jeung setan mah babari hikeun ngabangun masjid jamu nyen proposal ieu kula tanggung jawab insyaallah jang kahadean mah kula mah teu ngundur mumpung kula ngajabat jadi dewan ayo geus dieun ya 1 miliar diajukeun 1 miliar alhamdulillah anu turun ke masjid namangan 300-400 nu 700 atau 600 sama eta mah siluman nana eta anu nanda tangan proposal orenganan eta anu silumanana mah geus urang mun kapanggih jeung nu nanda tanganana sasalamanana alhamdulillah ketemu dengan siluman tereanggeus masjid tereanggeus lantaran duit siluman musola tereanggeus lantaran duit siluman sebahagian seperti kita
eta karak seperkecil encan anu nyen imah prostitusi masya Allah lamun di Jakarta Karangtunggak nah tuh siapa meren ente didinya anu langgananana Kenapa tunggak dibombardir teh kapan dijieun lokasi-lokasi ku pamarentah teh setan teh nu ngadukungna barbar dibangun teh teh nang pengajuan setan naik klub dibangun jang pengajuan setan lamun terjadi Jakarta bakal jadi Makau Singapura bah di dia teh jurig-jurig raja-raja setan araraya kabeh lamun kejadian ke di Paneglang di itu bakal dijieun super tempat perjudian setan ambalaya hujanan kuari bae geus sakieu nu mabok ambalaya anu jualan ekstasi obat-obat terlarang narkoba ambalaya efekna lantaran kecanduan hayang boga duit maling motor teu meunang lengah mobil teu meunang lengah acak-acakan didinyalah jalur hitam mabok zina judi maling setan bercokol di asup ke berbagai-bagai apakah pegawai urang henteu loba anu mabok ambalaya apakah henteu loba anu zina ambalaya daftaran di hotel pegawai malu geus puguh sipit-sipit memang nama duniana urang kong lemerat urang ge mararas setan yamuddunahum fil ghaib summa la yuqsirun kituna teh eureun-eureun sanajan ku urang terus bae di dakwahan bahkan dioyag-oyag manehanana teh teureun dengan membuka pikiran mata hatina sakumaha mikir-mikir membuka hatina para muttaqin urang mutakin terus-terusan kumaha carana terhindar dari maksiat nyana kumaha carana supaya maksiat langgeng urang sebagai mutakin terus-terusan teureun-eureun kumaha carana untuk selamat pribadi untuk selamat keluarga untuk selamat bangsa jeung negara mi terus-terusan mata hati dibuka didelekeun kana hak mulai dari pertama langkah pribadi langkah keluarga langkah masyarakat langkah umat sekitarna kuat terus bae terus atuh dina kabatilan ge teureun-eureun la yuksirun teureun-eureun nyana geus dikiekeun ge ngabangun deui tumpas nu di ditu muncul di dia terus muncul selama dunia can kiamat kitu bae ulah mikiran menang jeung eleh tetapi mikiran perjuangan orang Allah anu nganilai urang paeh didelekeun bukuna sia berjuang di alam dunia nyanda teu eureun-eureun memperjuangkeun batil kiai-kiai teu eureun-eureun memperjuangkeun hak terus bae ti zaman baheula terus bae terus datang ka kuari ulah kaget terus baik terus kajian kumaha ge selama urang hirup bae ge nu kadeuleu ku urang huru hara di anu urang lamun nyaritakeun nasional nyaritakeun internasional teu eureun-eureun di zaman urang leutik masih Iran perang sanajan tren-tren ge tapi kan anu pararae sabaraha belas tahunnya na perang terus Irak perang kamari terus itu perang encan di Turki baheula keur carita Spanyol wow Islam dibombardir kitu keneh itu Uzbekistan dan lain-lain sebagainya urang teh ningali tek kumata hate perang teh eureun di mana-mana Taliban terus bae nya nama perang kajen kumaha ge Amerika terus bae nyana ngahuhuluan lantarannya nama perang motif da beda-beda Taliban motifna lillahi ta'ala negakeun liilahi kalimatillah Allah al-islamu ya'lu wa la yu'la titik hidup untuk perang titik sementara Amerika eueuh dandaunan eueuh tatangkalan eueuh hasil bumi nu bisa diciptakeun hanya alat perang tidak mungkin bisa laku mun teu perang menciptakeunlah propagator nyana untuk perang
supaya laku. Ketika nyana teh langsung perang, negara dibuat perang, sia diperangkeun jeung ieu. Nah, meuli senjata sia diaing. Seperti gitulah keadaan dunia saat ini. Tiba heula ge kitu. Motif perang berbeda-beda. Kepentingan Amerika sendiri, kepentingan orang lain dibantu ku Amerika. Urang ge sarua bae terus bae. Lamun urang nyaritakeun lalakon Indonesia zaman Belanda, datanglah Jepang, nikah ngaranna terus RRC gedoran. Mulailah ku ari tentram kembali deui. Reformasi terus diturunkeun Bung Karno, diturunkeun Pak Harto, diturunkeun deui Gus Dur sampai saat ieu aya satu keinginan anu di jerona fluktuatif dan lain-lain sebagainya. Keinginan iyalah nu berdiri keinginan iya urang nyaritakeun politikna seperti kitu, nyaritakeun perekonomian seperti kitu, nyaritakeun budayana seperti kitu, di jerona tetep bakal keluar unsur-unsur agama. Kajen ku kumaha ge kitu bae. Matak biasa bae urang wayah ibadah, wayah tani, wayah gawe, wayah dagang. Ulah keluar tapi motifna ti ibadah, wayah negakeun zahir, wayah negakeun hak, zahirkeun ketegakan urang. Teu perang ge pae. Teu perang ge dibelem ku Allah, disunamikeun ku Allah sabaraha ratus jelema Garut. Teu ieu teu itu paeh bae. Tsunami 200 juta manusia sekaligus Aceh, Encan, Padang dan lain sebagainya. Urang teh kuari keur nungguan ajal, wallahu alam ajal. Nu penting catatan urang aya dina berjuang lillahi kalimatillah. Hai abri, hai polisi, hai pemerintah, hai kiai, hai masyarakat, ulah keluar tina neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Moal eureun batil mah ya muddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Setan ngabantuan babaturanana nya ku partai musyrik teh. Setan ngabantuan babaturanana jelema anu kunyana dibisiki urusan kemewahan dunia jeung jabatan. Ieu teh terus kumanehanana dibantuan fil ghayyi dina kalacitan kumaha bae carana nyana mala yuqsirun teureun-eureun moal bisa kacegah kudu aya bae jang barometer mana nu berjuang, jang barometer mana nu bener, jang barometer mana nu tepkeun hak jeung batil. Lamun bener kabeh moal kanyahoan, lamun kuari caang kabeh moal kanyahoan caang na listrik. Ketika poek tet aya lampu ngentit ge kanyahoan. Di negara di kampung ieu jelema kabeh nu nyawan ka agama aya bae santri hiji col kanyahoan ngelentit bae mal kebal ge pareung ge. Kos gitulah sepanjang masa jang diri urang kade moal kebal deui urang hirup di alam dunia kabehan ge 10 20 30 tahun ja carang nu datang ka 100 tahun carang komo anu geus disna 70 tahun misalna paeh kuari geus aya 60 11 15 poe. Tinggal 15 poe deui. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain dem. Wa iza lam tatihum wallahu a'lam.